Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Ngadenge caritaan Ipah kitu. Surya lempes oge nafsuna. Antukna manehna ngahuleng ngaraga meneng sanaja bener caritaan Ipah teh pikeun anu sejen mah. Moal mata pikahartieun ka mana loyogna, tapi ari pikeun manehanana mah geus kajudi. Ka mana sarta kumaha maksudna. Bari tetep diuk Surya heg nyengkatkeun sirah Ipah. Reget kakarna anu masih keneh manco hareupeunana ngajega nangtung keur ngadago lawan. Pokwe manehna nyalita soalna rada lilih meusan teu heuras teuing. Aya kakarna. Kapanasaran kaula teh moal waka bisa dilaksanakeun ayeuna. Lamun Andika daek sabar daguan lah 2 atawa 3 poe deui. Sing percaya karena kaula pasti bakal nyang hareupan di Andika supaya Andika nyaho sarta ngarti naha bener kaula teh hayam lisung atawa lain. Oh nya de Surya kitunya kitu kaula mah nurutkeun kumaha kayang Andika kadewe jalirnya dina waktuna hari-harinya daya bayana karena sanajan dilaksanakeun oge percuma moal congjon loba halangan. Surya bari ngareret takarna sorot panon anu pinuh ku kawani minta ditangguhkeun soteh lain akon-akon dumeh ngarasa seber atawa gimir, tapi ieu mah bener-bener lantaran aya halangan. Sari anu masih keneh ngajengjen nempokeun hatena jadi ngarasa tengenah oge barang ningali sikapna karena ka Ipah perkara nganuhunkeun mah memangna wajar sakuduna, tapi eta nyilik pok-pokanana sarta geterna sora beut matak nimulkeun panas hate. Komo basa tadi nyeueung tindakan Ipah anu sasatan nemungkeun kabelaan anak kakarna. Sanggeusna ngabejaan teh terus disusul meungkeut leungeun karna. Petalakuna esuning taya legag-legag pisan. Anu timbulna ka manehanana mah beut ngadatangkeun rasa cuak ka Ipah teh. Teuing ka jurung kurasa naon da mahena sorangan oge luput teu ngarti. Ngan karasa tadi basa manehna bancok paneuteup jeung karna beut make ngarasa nikmat. Nyeredetkan hati semelungkur kana bujur. Sanajan ari ketuga jantung mah jadi ngaladak motah ngeundeurkeun dadana. Tapi secara hiji mojang anu nyaho harga diri manehna sateka pola nyumputkeun perasaan hatena. Kalawan teu ngalobakeun omong koloyong we manehna nyampeurkeun ka Surya anu keur jongjon diuk hayang nyaho kumaha reaksina karena dumeh tadi aya basa hayang ngajajabkeun anu ieu caritaan teh tangtu aya maksudna anu leuwih jero. Ieu sababna anu matak manehna ngadeuketan Surya nemongkeun lelewa sigan heueuh we aya perhatianana. Sugan bae ku jalan kieu kayan hate karna anu sabenerna bisa ngagorehel. Nah bener karena teh aya pikir kadua ti ka manehna atawa pikirna manco ka Ipah. Kang Surya, sari nyarita lilih bari gek we diuk teu jauh di Surya.
Kehangatan sarima caya paedahna liributan teh Kang. Naon atuh menjadi margina. Bersiga sareng satu kabuyutan wae geningan. Reg sari eureun heula siga anu ngadaguan jawaban Surya. Padahal nusanya nama hayang nyaho ngolongan gitu dah mah. Hayang nyaho kamana reaksina karena Surya tenimalan maehna ukur ngareret deet bingung ku sikap Nasari. Naon maksud bet siga anu dengdek kamanehanana. Padahal kusangkaan mas Sari teh bakal linde ka karena anu dina pulungna tadi ngadu 2% teh. Manehna kabuktian anu unggul. Bener tacan bisa ngaragrageun tapi geus kajudi karena teh geus loba ngewehanana. Pancingan Sari memang kena. Sareret ku manehna katempo beungeut karena ngadadak peureum. Satareng hapna pasna ka tembong ngahegak ngoyageun dadana. Sari ngalius bari ngagelenyu geus kajudi karena teh pasti hatena karerab. Tapi Sari bangun anu teu mirosea manehna tetep nyang hareupeun beungeutna ka Surya bari pok deui ngalita. Kumaha Kang Surya? Katos cariusan abdi teh. Sari kawas anu nyasedek hayang menang jawaban. Surya ngaret deui. Ari breh teh manehna maningal lenyap mireungeuh bubuden anu keur mancok gigireun pinuh ku daya panangtang anu matak giung. Lanjung anu matak Surya kadon celeumeut teu beda we ti anu kabur pangacian. Kumaha Kang Surya? Surya ngaliuk. Lukmahna tungkul ngarasa teu kuat kayunan lelewa anu bener-bener mata karuntageun iman. Samios atuh Kang Surya. Teh nama hayang terang we bilih aya sangkut pautna sareng Sari. Anu mawi Sari teh tetelepet gitu. Samios atuh pemis we Sari mah bade teras ka nangka pahit. Sari ngolesed rek langtung. Sari Suryang gentak ngagero lirih. Sieun hari ditinggalkeun mah ngarasa betah keneh padeukeut ngileungeuh bubuden anu matak pikaresepeun. Panteng hatena mah hayang ngebrehkeun rasa katineungna ngan orokaya ngarasa kagok ku anu nyaraksian. Surya Sari ngaliuk sengkatna teu tulus teu dari bejar biaskeun margina ku Sari oge paginten parantos kateguh pan. Surya rada arapap eureut nyalitana ngobahkeun letah teh kaceda beratna. Oh kitunya. Ari kangkana kumaha Kang? Sari ayeuna mah ngagiler ka karna anu kita tadi manco ngawaskeun. Kumaha nyi Sari? Karna rada gugup teu nyangka Sari teh bakal nanya ka manehna.
Sumungun eta kangkana oge sami sareng Kang Suryanya. Sari ngagelenyu nyuguhkeun mamanisna. Sami naonana ini Sari ini asa teu palarugu karena bener-bener gelek-gepan badis we anu titeulem bingung ku pijawabeun sanajan bener mahna teh lalaki ari tanya poksang kitu mah teu burung kawanina jadi ngareunteut. Ret deui ka Ipah anu keur mencolong nyaksian. Tungtung nama karena teh jadi ngarasa bingung tepugu. Idi, banget kening kangkang nama ih. Sari ngadelek nengolkeun keletna. Sanes belet atuh karena ngabajing leutik. Rute kanu sejen dipapai. Waktu bantlok jeung panon Ipah teu wudu hatena meninggal lenyap. Sorot palona pinuh ku sinar-sinar anu lain samanea. Tetep ngencrong linduh ieuh tapi semu-semu baseuh. Dieusi Ciibun matuh anu bijilna biasa mun hate keur nandangan brata. Ngurangan pengencengnya. Sari ngadelek. Anu ngadua kalian lerewana bener-bener matak ngalumpuhkeun anu lempeuh Yuni. Sarima pilaku teu kahartos atuh. Teu kedah diceplak pahangkeun atuh. Kahartos paingan. Sari nyalitana bari ditungtungan ku Nyi Kiki. Ayeuna mah kieu we upami leles-leles maka Sari. Lain baik karena atawa Surya dalah anu sajana oge nyaeta widarma katut Nyi Ipah. Lain deui ngarasa kagetna mireungeuh bubuden. Sari bet matak teu pikahartieun. Manehna nya sadak minta pangakuan. Ari geus kanyahoan jero-jeroanana memang bener karena jeung Surya teh pada neundeun hate manehna bet kalah Nyi Kiki. Lain seri bunga tapi ieu mah mirip-mirip anu nyeungseurikeun. Ayeuna saur Aki. Cinta teh ayeuna mah teu karuksak. Tetela tu mencog nyata barang buktosna geuningan. Sari ayeuna mah dari anakel nyaritana paluna gular-gilar ngareretan kaduanana. Anu pasuma anu matak ngaruksak Sari. Upami anu sajati mah moal malah sawangsuna. Ku cinta anu sajati mah sagala sesekelan hirup anu sakumaha pait peuheurna oge alabatan batra wali jasa disulap janten hiji kahirupan anu pinuh ku kanikmatan. Sagala-galana jasa diungkulan demi murina cinta anu sajati. Karena nyoba mereka terangan ala kadarna sugan we ku Sari bisa dihartikeun. Cinta sajati Kang karenanya. Anu kumaha anu disebut cinta sajati teh Kang? Nah sapertos anu diebrehkeun ayeuna ku Kang Surya sareng Kang Karna kitu. Anu nyata mah malah nimbulkeun bahaya sareng korban manusia Kang. Sari kalawan tanesna kana nyaritana minangka ngahualkeun katerangan Karna. Ya anu kitu mah cinta palsu teh ya jelenganana. Sapertos cinta Kang Surya sareng Kang Kan ayeuna kitu nya. Sari gancang nempas. Nya pantes atuh da geuning mani itu asa-asa nakal bade silih ala nyawa teh Paingan saur Aki. Pirang-pirang jalmi anu korban cinta, bahwa anu maut atawa anu ngadadak siwa, bahwa anu silih cilakakeun atawa silih alapati. Nah, kirang-kirang anu teh sobat dalit rempuk jukung sayunan janten
pengkah silih arah-aratan perahu cinta teh istilahna mah buta engkangnya memang cinta teh kirang-kirang mamalakna tangkana Kang Surya bongan aya tituna mula geura eta we Nabi Adam panlumungsurna di surga kadunya teh jalaran ku cintana ka babu Hawa dugi ka anjeunna ka usap setan ngarempak larangan nu maha kawasa terus kumawantul metik buah holdi atuh putana nyata Khabil pangna luas bibilasan maihan Habil teh lantaran mika cinta ka Iklimah teras dari Nabi Yusuf dugi ka ngalaman di penjara tanpa dosa jalaran teu daek ngalayanan cintana Siti Julaiha dugi ka anjeunna dipitenahkeun ayeuna teh Kang Karna sareng Kang Surya kapan dugi ka memusuhan sapertos satu kabuyutan teh taya sanes mung cinta anu janten gara-garana anu mawi cinta mah teu aya anu suci Kang teu aya anu sajati deui anu majalkeun cinta suci sajati teh eta mah ngan ukur alus saur pangolowan wungkul kajurung ku nafsuna anu salamina hayang puas hayang sugema hayang senang sareng sajabina geura mangawe ku Kang Kana sareng Kang Surya lenyepan anu langkung paos Kang naon margina nu mawi Kang Kana sareng Kang Surya mika cinta ka Sari tangkas ku jalaran rupi Sari aya meusan tingalieunana da upami Sari siga kesemek buruk mah atanapi siga sadal becanya ngeyeng rupina mah moal aya nu ngadodoho ya atanapi rupi Sari tos nini atawa tos korabodan mah nah kinten-kintena aya pamagat anu sudieun kitu paling-paling dina pasang rokna oge moal ngarelet-ngarelet ku juru panon acan ulah-ulah name rentrang-rentrang oge tos ngejat ningkah ngajauhan anu mawi majalkeun cenah cinta teh sajati nya cinta itu suci murni pret eta mah Kang bohong Kang salesna mah teu tina kanyataanana anu buktina mah jalan aya anu dipamrih kagendang kurupi atawa kubungkus anu moncorong buricak burinong Kang moal pati-pati Khabil luas ikhlas bibilasan maihan Habil kanggo mempertahankan Iklimah upami rupi Iklimah teu geulis manis ngawonkeun labuna mah nyaeta hiji istri anu tos diancokeun pikeun gawarna Habil moal pati-pati Julaiha kagendam ku Nabi Yusuf upami rupa Nabi Yusuf teu ngalempereng koneng kasep dibeakeun ku sorangan dugi ka isi-isi anu nuju ngeritan buah oge ramu-ramona pada kareureut jalaran paun-paunna pada balanja kata haji ku kakasepalan Nabi Yusuf ku kituna Kang Kana Kang Surya nyakanya cinta anu sajati mah ayana mung di Ibu Rama garawe sanaos anu jadi putra saur wiwirangan anak mah burung palung deog pengkor oge rasa asih moal tutung ku diduruk moal laas ku dikumbah tah kitu Kang Kana Kang Surya oge Kang Dori sanyana ayeuna mah mending alakur tinimang ngeukeut cinta anu matak ngabayakeun sareng kumargi ieu teh tos siang teuing parmios we sarima bade ka nangka pahitnya Kang Kana tos we tong diteraskeun pamalinya Sari namakeun caritanana bari tos pamita rek nuliskeun lumakuna ngaret heula ka Karna ninggalkeun imutna anu ngagelenyuk geus kitu mah leos we
mudun kalebak teluak liat di kanu tukang nu ditinggalkeun ngan bati olohok bengong teu sangka nyi parawan teh geuning sakitu capetanna antukna opatanana ngan bati ngaharulang bari mencong kalebak ngawaskeun sari anu keur nulugdug mudun. Cakra peuting jempling katambah poek mani merdong bubuhan bulan tanggeuh keneh tacan mantra mata nembongan teu heran lamun kayan jajahan anu ngabulungbung mudun tinangka pait kacicapar teh estuning mani sepi taya nu ngaliwat saurang-urang acan padahal harita teh tacan sakumaha peutingna. Tapi pikeun anu ngabogaan pamangsudan mah teu matak jadi halangan. Paribasa ngabelaan kundang iteuk lempang kakarayapan milihan tincakeun. Saperti Surya jeung Ipah anu harita keur jongjon lempang bari ngajajempe dinu poek anu maksudna mah tayalian nyaeta rek kacicapar pikeun ngalaksanakeun maksudna. Basa poean dijajal pangabisan Kusari karena mah jeung Widarma terus we balik deui mudun kalebak kitu oge sangeusna sari jauh nyaeta ngaragangan Surya bisi pajarek nuturkeun ari Surya jeung Ipah mah terus nongoh lantaran maksud utama nama rek ngadongdon heula imahna gurular jeung Aki Salhati. Si menang katerangan cenah Aki Sahapi mah geus lila sah tilunya teu jadi soal dagu milar mah aya keneh sarta pernah imahna geus kanyahoan nya dina isukna kalawan dibarengan ku hati anu kacida buludna kabeneranna teh keur meujeuhna poek bulan deui brai we Surya jeung Ipah mariang ka Dungus Cili inditna sore-sore supaya datang nageus poe kanang kapait. Sanya nama ieu dulur sapaguron teh kung si Getleng paloba-loba omong waktu tas bararik maluruh ti patempatan Gumilar. Nyaeta dina poean dijajalna teh Kusari. Ari anu jadi alatan dumeh Ipah kawas-kawas anu kaciot hatena ku karna anu ceuk anggapanana kacida teu pantasna neundeun hate katineung kanu jadi musuh kahiji kitu anu kaduana piraku we hate Surya make teu kasigeung boga rasa disilihkeun kapan di lain-lain oge Ipah teh geus diancokeun pikeun pi pamajikanna diwewelah teh malah bari jeung diteren-teren Ipah teu pisah mungkir di aku satarabasna yen bener manehna neuneun hate katineung kakarna anu antukna Surya nafsuna asa beuki ka udal. Ipah beak bersih diceceleh disebutkeun awewe teu boga cakro teu boga rasa lumasa ulah boro-boro nemungkeun kabelaan kalah ka ieu mah kamu soge make hayoh bogo kawas eueuh deui jalu anu sejen. Tapi Ipah teu eleh pinter dina ngasongkeun alasanana minangka ngabela pamadeganana. Manehna naneskeun yen ujalan mika cinta kakarna teh sanya namah ngandung harti mangrupa hiji kalonggaran pikeun Surya menangkeun sari. Mun hasil teh mah Ipah benangkeun karna sarua we jeung leungitna
saingan Surya pikeun menangkeun sari. Lantaran teu mustahil upama ditilik pamulu sarta lengkap polahna eta dua jelema teh sok asa piraku lamun masing-masing teu neuneun hate. Dibere alasan kitu mah nya Surya teh rada leuler hatena. Beuki hantem dipikir dirasa-rasa. Tetela caitaan ipah teh taya salahna. Ku Surya dibanding-banding. Berat mana, berat meni. Kamana nya kudu milih. Ipah hidung ngason, hidung santen. Tapi mutuh matak nineng. Keut bangetna anu semu-semu lonyot pinuh ku gurat-gurat mamanisna. Panona cekas bengras ngaluarkeun sinar anu linduh iuh. Perbaya buru panona anu panjang sarta calentik. Memang mahna teh mahal imut. Taragana-gana ngaliwaikeun bibirna lamun teu perlu-perlu teuing mah. Tapi lamun sakalian imut atawa seug nenggolkeun kletna anu langka pisan ka jeungna jajak ka mana anu bisa nahan guruhna ombak sagara anu motah dina jero dadana kaasup ngadongengna kurang-kurang mah matak lungleng katulengan kacewat kapincut ku mojang hideung santen belegedeg adeg-adeg sari diabadikeun dina hatena disalik-sik dieumetan sakujur badana kulitna koneng umiang tangtunganana sampul mulus keritan beungeutna ruhruy ambu cuy mata kiung mun patepung sorot panon mencrong herang lir bentang timur kaberangan ari bibir amu cuy ipis kicup tandaning murah ku imut sakalian ngabelenyeh temo ngagurilapna huntu tebedawe ti mutiara jaba pipi mane musir tengah-tengahna liang unur-unur mun disuguhkeun ka jajaka piraku teu matak reng hapranjuk jajantung motah tebedawe ti anu rek ragrag teuing pedah kana barang anyar atawa emang salit teh ngabogaan daya pamikat anu aya onjoyna ti ipah tetela Surya teh leuwih katarik ku sari hatena jadi rela pasrah mun seug ipah kapemilih ku karna asal sari ku manehna bisa kalaksanakeun pikeun dijieun puputon jimat parepeh muarugi tutukuran ngalepaskeun bincarung tapi bakal menang cangkurileung bulu mulus hade sora kitu anggapanna Surya geus aya kasaluyuan kitu mah jadi ting belengeh ngebrehkeun ka bunga hate pihujaneun anu tadi geus ngadingding teh di Ciliwancian ku medalna mega kanal hideung ngadadak teu tulus jadi beregna hujan langit teu bengras deui pihujaneun ngadadak puyar kaanginkeun panon poe nyurungkuy deui anu rek punung teh jadi henteu tulus tapi kulantaran tujuan pokok mah tacan kalaksanakeun baraya ieu urusan eta mah kapaksa ditunda heula guareun mangke di mana geus hasil pamaksudan ayeuna mah leuwih perlu heula nohonan amanat anu jadi kolotna anu matak teu ngangkekeun deui isukna pasosore bring we duanana arindir ti imah pasundi dadakuna mah ka anu dicucingan biasa we rek neruskeun maluruh nu jadi dulurna anu masih keneh tacan katimu datang kanang kapait
memang geus poek. Terjadi soal pugu anu dimaksud oge supaya rine satataya anu nganyahwankeun. Kabeneran deui sajoning nyorak jalan jajahan anu ngabulungbung ka si Capar teh estuning keur mejeuna simpenaker taya anu ngulampreng saurang-urang acan. Memang ieu teh mangrupa hiji kauntungan oge sanajan poek mongkleng terjadi suah lantaran geus nyaho ti beurangna. Tos we duanana nikreuh ngreuyeuh. Sacaang-caang naku cahaya bintang sataku cika-cika anu pasolibreng di jajalaneun. Datang ka Capar teh geus ti seunaker. Pangeus lemur teh leuwih hade ngajejempe jeung tinimang ngagorah cacaita di tengah imah. Taksiran horeameun ku tirisna. Angin mani ngagelebug nebak kana bilik carang. Dina mulubusna kajol imah tebudu matak mareuman damar cempor sakurang-kurangna matak kakali cesan ngajadikeun teu paruguh dedeurean anu matak mending ngagojod bae di pangkeng pagulung-gulung saanak pamajikan. Imah gumilar memang rada-rada mencil nyeta imah ditinggalna aki sahapi anu perenahna teh beh sisi sajolna ti jalan rondaan. Harita ka teh embong